Ari monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok sare tara, monyet sok sholat tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok zakat tara, monyet sok puasa tara. Cing dulur ari jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok sholat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok zakat tara, jelema sok puasa tara. Atuh ibu bapak miwah barudak sadayana lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung sare paloba salat tara eta ngaji oge, puasa oge, zakat oge, nu kitu teh astagfirullah. Itu ibu-ibu belah itu boga dendam naon tau si atuh nyebut monyet mana rungkul heula imah nyebut monyet bari tarik molotov tadi. Coba ibu-ibu semuanya halo, pengen disebut monyet apa tidak? Nggak udah, tapi ibu hampura pangjawabkeun ku sadayana singkara rompak. Ibu-ibu siap lamun ayeuna di imah ibu aya nu tara salat nyeta salaki ibu, berarti lamun ibu-ibu penting sok sare jeung saha ibu sok sare jeung astagfirullahaladzim. Gusti bapak-bapak hampura bapak-bapak teu teu nyangka abdi mah teu nyangka sugan teh sok sare jeung bapak-bapak we ya orang cenah ibu-ibu di dieu mah sok jeung monyet. Naudzu tuma naudzubillahi be makanya jaga salat 05